walidain jalmi anu baha kanu janten ibu rama boleh apa ibu osok nandran nandran teh ya ibu rama saat Ramadan naon sembat teh ya nandran maksud nandran teh naon mungkin hapunten kanu janten ibu rama moal diampura ka dosa anjeun jalmi nu datang bulan Ramadan an baha dengan kolot pupukul walidain mata kumpul sepuh kapungkul ngajarkeun rek datang Ramadan teh nadran apa nadran kaca alhamdulillah abdi keur kapal ayeuna dari kapal paingan loba jujarah ka makam aya naon alhamdulillah bersih alhamdulillah naon ieu sakanya rasul moal dihampura jalmi yen datang bulan Ramadan lamun bae diteukeun kolot sumping urang teh ka makom apa rumaos baheula teh abdi baha kasalira seueur dosa abdi teh kasalira Gusti anjeunna bade sumping sasi Ramadan nyungkeun dihampunkeun dosa abdi man paling sareng pasti abdi seueur dosa kasalira doakeun urang mos yasin mos kulhu mos pindah parak minas jeung anu sanes kantenna ngadoa nyungkeun magfirah Gusti hapunten ibu rama abdi minimal Rabbil firli wali walidayya Gusti hapunten ibu rama abdi Gusti jalmi nu ngadoakeun ibu ramana dina eta dinten maka bakal dipasan kaberkahan tapi lamun jalmi teu pernah ngadoakeun ibu ramana dina ieu dinten maka hirupna moal barokah yang berkah hirup doakeun ibu rasa sang rama urang anu masih entos ngantunkeun hungkul sanes nu ngantunkeun hungkul hirup oge kadah didoakeun lamun anu ngantunkeun ilar ruhi mun hungkul lamun masih lagi meneng ilar ruhi wal jasadi kan tadi sebatkeun laruh wal jasad Gusti ibu rama Gusti bojo saroge Gusti murang kali Gusti murang kali santri Gusti rencangan abdi Gusti sawe Gusti yang pernah rencangan di abdi pasihan kajembaran rezekina tetepkeun imanna panjangkeun yuswana hasilkeun maksana eta teh ngadoakeun eta teh kasa ruh wal jasad nuju menang eta teh ngadoakeun nuju menang teh nu maot anu maot anu acana ilar ruhi karena ruh maot jami moal barokah di mana eta jami teu pernah ngadoakeun janten